ngamanian si Jia tuluy dibobokeun heueuh ngarah urang jongjon beberes. Tapi samemeh ngamanian si Jia urang teh nya rek gawe heula mantuan lah si Sembeb. Heuh da ieu teh si Sembeb teh cenah mah ieu teh arek dijahit ayeuna cenah mah tak wayahna we cenah gawean heula. Da unggal poe ge dibantuan Sembeb. Heueuh wayahna we cenah majarkeun teh da urang teh kagok cenah keur ngajahit di luhur. Mama nu dihandapna cenah anu ngabantuan nu heueuh nalin-nalikeun kitulah ngasup-ngasupkeun pitana heueuh kana sok we lamun arek dijahit ayeuna mah. Tak kitu ngabantuan heula si Sembeb tu geuninganan da pagawean teh nya aya we ari awewe mah nya ka itu ka dieu pagawean teh menikahkeun asa taya beresna heueuh gerohaneun mah susahaneun mah budak mah daharna mah wah ngasuh tek-tek bengekna pokona mah ka salaki-salaki eueuh saeueuh beresna heueuh meureun kitu ilaharna nya nya ari awewe mah heueuh salah majikan maksud teh beres diasupan pitana ieu teh si talina langsung we ku aku teh dibeungkeutan heula darek disapukeun heula jaba ieu teh aduh urut busa tadi heueuh urut gawe kitunya urang beresan heula lantaran ieu teh sok dibawaan keluar ku si Jia jadi we bala di luar. Heueuh urang gunukeun heula engke lantaran lamun sore sugan we engke mahalodo jeung teu hujan da ayeuna teh di urang teh miripis kamari-kamari aya 2 minggu mahalodo ayeuna teh miripis tapi henteu hujan gede mangan miripis geuning ngeprul geuning kitu jeung poe ayeuna mah haleungheum geunah nama ieu teh ngagojo da tiris heueuh nya eta naon teh haleungheum jeung miripis we hungkul tapi hujan mah gede henteu ieu teh tapi karena baju mah moal matak gararing ieu teh tuh nya si Jia mah tadi teh aya proyek ngaluarkeun bajuna geuning ku aku teh diberesan heula coba ieu cenah mah apa ngaguntingankeun lah ieu sakalian cenah heueuh kana urang guntingan heula sabari diberesan cek engke teh heueuh majarkeun teh ngaragan lah mamahna engke sasapuna cenah ngaran teh kahalangan heueuh ke urang bereskeun heula cek engke teh ieu teh langsung beungkeut heula perwadahan pita geuningan urang beungkeut ngaran sok amburadul lantaran sok diome ku si Jia sok digelinding-gelinding geuninganan tadi di oge aku teh keur ngumpulkeun si kartu da tadi teh si Delis jeung si Jia teh ngome kartu tari geusna teh celul heueuh da kitu geuning budak mah di mana-mana oge aing ngabalatakeun nomor hiji aing ngaberesan pada mung pada silih seuneuhkeun heueuh teh aya nu kitu tara budak teh heueuh pok ieu lain ku urang sok kitu geuningan taya ge sasapu di luarna enggeus tah tuluy we ieu teh diguntingan pek teh cenah di dieu teh nu salah cenah kana mah cenah tong ka dibeungkeut cenah arek dipariksa heula heueuh kan bae da urang mah sasapu lah ieu ge runtahna dirauh heula nya runtah kasar naik dirauh heula tah geuninganan si Jia teh geus ngome taneuh di luar teh langsung we lewe ieu teh sigana mah midil sigana namanya tuh geuninganan mung di bangku ku bapana ge dah hayang nutur-nutur inung we si Jia teh ding tuh ditutur hayang ditungtun ku inung dilesotkeun lewe heueuh geus teu kuat hayang gramani meureunan ieu teh ngan aku teh samemeh ngamenan si Jia sasapukeun heula ieu teh da geus kagok gawe kagok ngagawean nyapukeun kitu nya beres sasapu tuluy gigero heula ieu teh bisi diome ku si Jia paur aya piring beling aya gelas pokona nu bareuling mah urang beresan heula urang gerohan heula ngarah jongjon udah si Jia ge anteng ning eta ngome cai heueuh ning tulis seblok itu ka dieu pokona mah ngaganggu we ka inung teh tapi da kembali nu penting mah teu lewe lamun lewe itu sok asa